Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ogas jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kiato ti isuk datang ka setengah genep jangan geus teu leujem deui teh magrib aing can meunang goblok nya teu salat pa deui atuh setengah genep aing balik ya nya ngadoa ka Allah, ya Allah mana Rahmanmu mana Rahimmu cena Gusti Rahman cena Rahim aing ti isuk datang ka setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan nagor aing Rahman mana pohara teh jelema tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji ngomong deui nya na 5 butuhna kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak plak tah karak cenah beuh Gusti sakumaha makhluk bae menta 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh laut parahu pinuh. Nah, ieu Rahman. Ieu Rahim. Gas, Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Mah Rahman Mah Rahim. Mantap. Gas, buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masyaallah, buarang datang ka imah imahna kahuruan. Jeh. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cekena teh mana Rahman Gusti mana Rahim Gusti atuh sapira lauk cekena teh pareuman mau godean langsung dia marahan di hareupeun imah dicekel ku pamajikanana ku anakna ulah marah ka urang mana deuk marah kumaha deuk teu marah kumaha cekna bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka dek magrib tuh menang-menangnya marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk di bawah sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cek cenah teh barang datang ka imah ieu kahuruan cek cenah teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek cenah teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu ka karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ieu kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai ieu salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di itu bener ge menang lauk ai imah kahuruan mendek marah kumaha tuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kieu tolol je aing minta nasehat gedean hate aing ge we dibeuleum imah sia aja ka pamajikanna balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh datang deui ka ditu kayak Maki Ato. Dia kayak Golkar ya. Wah leuwih teu beres asal. Bisa babaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan. Begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk, lain urusan imah, urusan ngaredakeun pikiran. Ieu pikiran lamun teu diredakeun stres. Lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri ge geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan
sebab nyana boga kayakinan nu mantaknya ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah haji pendi lemburna pondok lahir datang ka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak ngaranna jelema lapar kudu bere dahar jelema dahaga bere nginum jelema hayang kawin jahe nah ieu pikiranna ka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dikaallohkeun maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ke tauhidat urang kuari kakarak datang ka ilmiah ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.